RCB ini bos, senggol dong. Tadi sih mah, pakai jak dia tapi kalau ngomong-ngomong sableker ya bro ah. Yuk. Atuh berangkat ah. Ngomong-ngomong motor. Bawa motor lah orang mau yuk. Jalan sableker anyar aja. Oh, alhamdulillah bawa lah. Layang istilah aduh itu. Kuat. Oh tuh guys, bro. Dia ajarkan tuh orang nu ajarkan heula teu bisa pan ieu mah. Kayak gitu ya lah. Ayo mah ini kan. Yuk. Yuk motor di dia wae. Oh, kembali. Atuh ajarkan heula urang. Oh, atuh buru sok. Tuh, Gila kita anak kita. Wah. Oh, salah. Dia. Ayo ke di tah. Tah, ieu carana teh. Tong. Ade linong nu mani. Heeh. Fokus. Ada sia ngagabah. Waka-waka ditemakeun ieu teh. Kumaha ka batur gerak Kapan geus lempeng? Geus alus. Wah, geningan babari ieu tuh. Ah, bisa urang ge. Lamun aya manuk bueuk ditemak ku aing. Lantaran eueuh. Sia ku aing di bedil. Tong heureuy sia cilaka eta bedil naon eta kade. Aing mah teu heureuy. Nagok sia aya buru. Sancan aing bebenangan, sia tong ka mana-mana. Tagoan di dieu. Aing ek bebedil heula. Naon maneh sirit? Keur bebedil bah. Kade sing talit ti sate sirit isi sasaran. Tenang bah, urang mah geus ahli kana bebedil mah. Ayo masa kedar ngelingan bisi cara itu tuh.
naon ai maneh? Tadi orang nanya jelema kabedil di ditu. Udah sia mah gagabah naon teh teu beang di bejaan. Bejana teh. Terus kumaha tuh? Eta ingat tuh. Uruskeun kumaneh eta mah. Tebok jage katipu. Halo eta bos urang Oh, ngetingna. bagus maneh. Oh, atuh hampura urang salah. Matakan lo sok jaya ka batur. Ini bisa jaya-jayanya. Oh, atuh hampura atuh. Salam lah, salam lah gituan. Jaya deui, Bro. Wah,